Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nama abdi Dida Saputra di kelas 8A. Warta Sunda. COVID-19. Virus anu nyebabkeun COVID-19 utamina ditularkeun ngaliwatan titik anu dihasilkeun nalika jelema anu katepaan batuk, bersin, atanapi napas. Titik teuing berat sareng teu tiasa cicing dina hawa janten gancang murak sareng nempel kana lantai atanapi permukaan anu sanes. Anjeun tiasa newak ku ngambekan hawa anu ngandung virus upami anjeun caket teuing ka jelema anu parantos katepaan COVID-19. Anjeun teu tiasa oge kengingkeun upami nempel dina kontaminasi teras, toel, panon, irung, atanapi biwir anjeun. Jadi ayeuna dina anjuran pamarentah diayakeun PSBB kusabab sieun leuwih luas deui anu katularan ku panyawat ieu. Jadi kedah sadar ti diri urang sorangan yen ngajaga kebersihan, taat kana aturan pamarentah, nganggo masker, sering-sering ngumbah panangan nu jadi faktor katepaan COVID-19.